Wilujeng siang pamirsa, patepang deui sareng simkuring dina warta Pasundan. Warta dinten ieu nyandak jejer ngeunaan naikna harga rupa-rupa jenis plastik di pasar tradisional. Ieu kayaan teh parantos lumangsung ti saminggu kapengker. Anu ngabalukakeun para padagang sarta palaku UMKM mimiti kabingungan. Kanggo terang langkung jero, urang langsung wae kasambung sareng reporter Nur Askia anu tos aya di lokasi. Mangga laporanana. Hatur nuhun lumayat karekat di studio. Pamirsa, ayeuna simkuring nuju aya di salah sahiji toko distributor plastik di Wetland Chelsea. Kaya di dieu katinggal rada tisen dibandingkeun dinten biasana. Hal ieu teh mangrupikeun dampak tidak naikna harga bahan baku plastik anu cukup drastis, nyaeta sakitar 20% tina harga normal. Di gigireun simkuring parantos aya Kakak Sinta salah sawios pedagang plastik anu parantos lami jualan di dieu. Selamat siang Kak, saya ingin bertanya, sudah berapa lama harga plastik mengalami kenaikan? Siang, kenaikan plastik sudah hampir semingguan. Kenaikannya sedikit demi sedikit setiap harinya. Harga plastik naik, bahan plastik pada naik sekitar dari harganya biasanya 13 ribuan, sekarang menjadi 15 ribu hingga 20 ribuan. Jenis plastik apa yang mengalami kenaikan paling tinggi, Kak? Seperti plastik bungkusan kerupuk, plastik kresek, dan gelas-gelas plastik itu juga mengalami kenaikan. Bagaimana pengaruh terhadap penjualan, Kak? Pengaruhnya karena kenaikan ini pastinya terhadap penjualannya semakin menurun karena biasanya pembeli membeli suatu sekalian banyak, sekarang mengambilnya sedikit-sedikit karena harganya mengalami kenaikan. Apa harapan Kakak terhadap kondisi ini? Harapan saya semoga harga plastik ini bisa sedikit menurun agar UMKM kembali normal. Terima kasih atas waktunya, Kak. Pemirsa, seperti yang sudah disampaikan tadi, kenaikan harga plastik ini memberikan dampak yang cukup besar bagi UMKM. Masyarakat berharap harga dapat kembali stabil agar aktivitas perdagangan bisa kembali normal. Sekian laporan dari lapangan saya Sazia Samudra bersama juru kamera melaporkan kembali ke studio. Hatur nuhun kana laporanana Nur Askia. Mugia kaayaan harga plastik ieu enggal normal deui supados roda ekonomi masyarakat leutik tiasa jalan kalayan lancar. Pemirsa, warta tadi sakaligus mungkas patepangan urang dinten ieu. Simkuring pamit undur diri, wilujeng siang sarta hatur nuhun. Asli segerna haki saat mau seger. Teh harum. Wilujeng enjing pemirsa, dinten ieu warga Kacida hebohna lantaran aya saurang lalaki anu teu kahaja asup ke imah. Batur alatan teuing fokus main handphone. Langsung wae urang ka reporter di lokasi. Mangga reporter. Hatur nuhun presenter. Ayeuna abdi aya di lokasi kejadian. Cek beca lalaki eta kasup ka imah warga kalayan, santai tanpa sadar yen eta sanes imahna sorangan. Tiasa dicaritakeun kumaha kajadianna. Tadi abdi keur main handphone bari lempang, kusabab teuing fokus, abdi asup ka imah nu disangka imah sorangan. Abdi sempet diuk heula, tapi pas ningali ka sabeudeureuan tetela imahna beda. Wah, rada matak eranya. Abdi nu boga imah langsung kaget pas tingali aya jalma nu diuk santai di ruang tamu. Tapi saenggeus terang anjeun salah imah, abdi malah seuri. Muhun presenter ayeuna kayaan geus aman deui. Sareng kajadian ieu jadi bahan guyonan warga sabudeuran. Balik deui ke studio. Hatur nuhun reporter kana laporanana. Mugia kajadian ieu janten pangeling supaya urang leuwih ati-ati nalika lempang bari main handphone. Dugi ka patepang deui dina warta salajengna.